Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah berit kuarima geus henteu sieun ka ucing. Bae mapan ngobrol di alam berit. Berit teh ngobrol jeung berit. Berit ngobrol teh jeung berit deui. Buaya ngobrol jeung singa. Ngarobrol bae di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham. Hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah. Buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung. Selamat pagi, cek maung pagi. Cek. Biasa kok. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja cek. Tidak ada masalah. Bagaimana di Leuweung? Di Leuweung juga nggak ada masalah cek. Atau ngarobrol biasa. Kuari ge sarua teh. Tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim kakula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah boh wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kulan tepati risi ieu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cenah teh teh kulah nek jasa jagana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae berit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba berit tah eta teh introspeksi bahwa buating urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah berit teh kos kitu. Nah kulantaran loba berit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina berit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun berit indit ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu berit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus geuleudeh jagana teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag berit kuari mah berit ngudag ucing sieun anu ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pangbuktikan coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik ngana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lembang bener ayah kaget dia lagi ya si setan tak lain lantaran iya bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah
make jas biasa kasep. Ih, cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore, setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun, tapi ieu kasep ganteng setan. Ya Allah ya Rabbi, pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi, kadang make BHS. Assalamualaikum jaksa hakik, tengah jawab. Kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceukna lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu ente kunaon ceukna lain atuh pan atuh kumaha lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya nangis leuwih parah tibatan kula ceukna si Aki ke seri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya anu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge eta mah geus nubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan teh setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai data dina kula muryangan bae kahiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar deuk sodako ke setan teu kira-kira teh nazar ya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya mah boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Bae setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekah sebab kula mah rajana
raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba tah manu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh di dieu ngaraji kabeh mantep campur main gaples etik badadei di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula teh eta bae geus baekeun kadinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang panderina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan aya kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan geus bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae atuh bapak ge setan burung ajeuna mah anak dasari bapak ge seuri ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae yuk cek Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ke anak-anakna etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jahonya na teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya tah anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nya teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun kan teu aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan ai ka anak namanya ho ai ka pamajikan mah teu nyaho sebab teu milu nikahkeun tapi ai ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh mantak baheula aya ka abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka abah cek abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong ka nu ngora ngomong ka nu kolot bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak nomor kedua teu niat ti pentingna beurangna wajib imsak tur wajib qada nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting kana padahal geus beurang
wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan, nah eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabananahu min Ramadan, jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh, nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul balaghah min madmadah wasinsak, jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing klak ka jero, nah atau ka irung sudah kemudian ka jero, nah eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtuluson biridatin, batal puasa ijikum murtad. Zaid ker puasa murtad batal puasa, na'udzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbae haid batal puasa aya mane. Perintah puasa aya jol mane yatama'al muqtadi wal mane kutimal mane. Wa nipasin jeung nipas, ketika sarwiti puasa nipas batal puasa. Awiladatin manak batal puasana. Au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi ijma'in jeung ayan batal puasa. Sakarin ta'ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasana. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya alif tarfi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu haid sakumaha tadi nu dipas teu meunang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beki jasa puasa lamun datang haid datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka musafir jeung marid, jelema nu ngalancong dekat Singapura, ngalancong dekat Tasik, ngalancong dekat Bandung, ieu mah buka bae mangga, ada puasa bae mangga, kitu kabeh nu gering. Cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ya puasa mangga, kembali ka dirina bae tah mah. Cek dirina kuat ya puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh. Wajib bukan teu meunang bukan teu sebab teu kataklif mangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana ingkad tadina ai prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga qodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut jumadah Rajab datang karwacan di kodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus seureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh di poe pas
pas-pasan tak eta wajib nyana ngalaksanakeun qada di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jangan ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu nang buka anu teu wajib teunang aya nu haram buka wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya opat hiji mayazamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah dua hiji al iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak cisarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaah anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur je nyebrang itu teu kuat karena paruasana morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapag urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkani atayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun ngot qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakarak sataun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun sataun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kesimpulanna pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe
sabulan teu puasa. Sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun. Berarti sabulan teh 30 poe. Sapoe na saleter. Kuari geus 15 poe 15 tahun. Berarti sapoe 15 liter kali 30. Berapa? Kali 30 gegeraan kos ditung hutang bae angel. Jadi berarti 450 kali 15 berapa? 45. Bener ente sih yang hitung eta. Nah, ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyahna. Kemudian gitu nomor kedua maya zamu fil qadadunal fidyah. Eta masalah eta tadi tak loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak. Oke, saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah. Berapa hari? Sebulan. Jadi berapa liter? 30. Kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai. Wah iya budak. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering itu masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji. Ai orang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah. Ieu mah okos mugma alaih. Mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu fid. Iya. Wa tsalitsu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada. Saha ieu? Syekhun kabir aki-aki. Aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha pugu anakna. Iya aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui salaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cak yana teh. Wah, ya aki-aki brengsek ge kos. Tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada. Geus harapan di mana kos kieu, Mas? Geus harapan ieu mah. Ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana. Tunang karak biasa pamajikanna ge. Menang 10 menit Noel deui. Cek pamajikan, heuy, kakara ge cikeneh. Ibrah. Kamari tamah. Jadi lo pohon jasa, masyaallah, masyaallah. Nah, iya wajib fidyah, teu wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae asal magrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk magrib bikeun terus bae unggal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe pae kan rugi 20 liter teh ka ditu. Ayo besi carita ya cari kesodakokeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah hartina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae gede hampura mantak pohara orang luar negeri orang Timur Tengah orang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia Masya Allah
laleles nararemah di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab, paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Geus pokokna moal aya bae, moal aya di dunia kos orang Indonesia. Beneran nih lain lalagaan. Orang luar negeri mah tuh menang salah saeutik. Beuh, sukat sikut bae. Di urang ge aya hiji dua, mesti dianggap lah nongkos gitu ya. Nah, istimewa mantap. Orang lamun nyaritakan sejarah ilmu tetap Timur Tengah, tetap Mekah. Ilmu mah ti itu awalna, tapi pemakaian kadina lobaan orang Indonesia. Geus tertulis di sejarah lain lalagaan. Anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia. Datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh, kembangkeun di urang kuari. Kuari teh loba jasa. Nu bertorikoh teh di Indonesia, dunianya nu panglobana di Indonesia bertorikoh. Bari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua torikoh sadunia. Keur ieu mah nya ketua torikoh sa Indonesia ku di sadunia. Lain lalagaan mah eta, masyaallah keur ieu diangkat torikoh sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden. Ketua torikoh sa Indonesia. Karena torikoh teh pan lain lalagaan, wah kudunya sejarah, kudunya berbagai torikoh nu aya di dunia. Mantap urang mau nyaritakeun Gus Dur urang, Gus Dur yeuh. Mun nyana carita tentang torikoh, carita tentang silsilah nyahoan jasa. Wali Habib Lutfi. Nyaritakeun torikoh naon bae nyaho, naon bae silsilah nyaho bae. Masya Allah, eta hese jasa urang naon kitu manggihan jelema kos kitu. Lamun nyaritakeun lan bin anu nyahoan ya. Urang mah ka diri urang teh nyaho bin. Urang mah diri urang ge si anak saha? Anak Abah. Abah sia sangaranna? Sanya. Ka Abah bae geus nyaho ngaran ka Abah. Lah gua lajana keur ditinggalkeun keur leutik keneh sakiana teh. Itu nyaho ka Abah. Bapak kolot tuh kumaha bapak kolot. Geus teh nyaho ka Abah sorangan teh nyaho, ka bapak kolot teh nyaho. Nah ieu di urang, tapi eta teh ahli thariqah mah tok nyaho. Kitu keneh thariqah di dunia teh nu mantap urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini. Fikih mah terus bae pasini ketika urang asup ka thariqah kemudian ma'rifat moal aya nu pasini. Asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul mulai nu pasini sebab eta kene jalan-jalanan nu berbeda Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu thariqah pokona mah kabeh asal geus usul eta kene hanya beda jalan doang. Ai pikir baku terus bae. Oh cak ieu kieu dalil laki deui moal aya repeh-repehna. Terus bae datang ka kiamat pikir mah pertentangan bae. Jeung pegede-gede hulu bae. Terus bae atuh sup bae urang ka jero. Tenang. Geus moal memperdulikeun kos kitu. Lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan. Hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok. Nu mantap zohir nangkena sabodohan sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan. Masyaallah. Kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Makkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kadua sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sekali nu 30 poe. Pikih.
cerita anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana, lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian. Ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna, asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho, kemudian jadikeun syarat jeung rukun go hese lain lalagan, kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon, bohong deui nyana. Dek dang tibana atuh jam maca Quran ge hese, maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sabenerna mah hate leutik mah percaya ieu ngan embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang mah ngeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah embung make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae hegae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make anu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe kalima mah poe ka katilu make Maliki, ka opat make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah. Aduh apa eta Habib Said Maliki maka nu mantap disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i, kadang-kadang sataun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina mazhab. Maher dina mazhab. Urang mah urang ye, urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa elmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta mah. Nyahonangan eta. Ya Allah ya Rabbi, urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung lantaran naon ieu kumaha toapna, lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh lantaran toap kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae masa kitu sih sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Iya guys, teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal di kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Taklidna tira sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese kana bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke top Maliki jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese keneh bae. Aing mah cenah kumaha aing dalos kumaha siapa ya tuh geus. Kumaha siapa nu bodoh mah geus lah. Lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah geus. Aing kudaekna ge ka Mekah geus pohara sakeuna geus. Wah moal ngadengkeun kiai ngeribet sakeuna teh. Atuh masalah tama kos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah
kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ieu baheula ieu mah carita akhirna ieu masjid kan deuketah atuh kan dirinya make promosi woi dulur maningan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipake nage al jadid ladid walau kal hamid pan kitu amat tah ieu ngeuna ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogoh masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we kobedu we maningan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun cenah tolol teh jelema ya pokoknya salat kan itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae cekeuna teh masjid anyar mah geus narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun cekeun pada eta hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ieu ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu ku ari taklid ka madzhab Maliki kurang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah bedana nya nama ieu doang urang mah ngusap sirah aingna nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge kitu lang zet tak ade kana sirahna beres jadi geus ka dituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah. Nah, orang lamun bisa mah geus bingung na ulah ge talpek. Ulah talpek teh kumaha? Nah, pembatalanna kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi, Maliki kabeh batal, ngising batal. Ulah kieu geus aing mah pas hitut. Hitut. Aja sia batal henteu. Cak sante, cak Hanafi hitut batal cak sia. Sia mah Hanafi urang lembur sia meureun. Itu batal kabeh. Lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atau mimisan atau titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal efrek nyana tetep sia batal tah kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh kira batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kunaon balik deui ka Syafi'i ya kudu kumaha ni malaikat seret narakakeun talpek eta teu beunang sama kos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku ari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gus Dur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mah. Mana kepiraonan kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna. Ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid besi naon besi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum wasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah
nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya la nazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hab lana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci, taharat ruh, wasafail qulub, nazara qalbuk ilallah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum, puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wat tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf wat tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leuleus, mulai hate nyai-nyayan neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, "Siap puasa?" Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka sa? Ka Allah, besi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngalempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beuntak. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha nu? Sia kunaon lapar. Naon kitu ngaranna nyang bae. Lapar. Emang kunaon puasa? Atuh meuli bae, teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleuh uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam di gelas geus dikiekeun bae gelas.
sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentet didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum, zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan mending lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak bogina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu.
zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung, zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut, zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu zahiron wa batinan engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar, tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun Ki Haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun Ki Haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktina na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nya gincuna gede jasa. Ngacai deui tah nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikan kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teu urang mun dibere daek teh hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun budak-budak dunia berarti urang budak-budak bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko. Udah mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkan sia nu sugihnya ya. Ayeuna sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajelah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek. Cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu diguruan mah. Nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid deui berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka gurunya na tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Beurang seutik dahar. Sore dahar deui. Aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara, muridna ribuan. Tapi kok teu pernah puasa. Ieu aneh cek. Jadi ulah ieu ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu teh puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jaknya na ja orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah
Ayo guguru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek dia pan kiamat cek kira terjadilah geus jahat eta Encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mama moal maksakeun balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deh nyana kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab siapa wusulna bakal di ditu lain di dia ulah di dia siapa ngan nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan ye aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah sakena ieu teu beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dia siapa ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah siapa nurutan teh ka makhluk teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh ieu teu beres ieu urusan ieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pono kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cekeuna kula mah dar dahar ngana mus dahar nambah aduh mama kede nama mah jarak wali mah ieu seueuh kede. Nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok, sore-sore. Dahar deui. Dah, jana dahar wae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar kabelah dieuna. Terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem, eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeuting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae beuh cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae majunen ambo yak
jasa ibu dan guru kos jasa mana ayah wali dahar baik dongengna aja Kangjeng Nabi nage baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah siapa datang ka dengan dahar doang je nyan aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyidna maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkan itu mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusat mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dia teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun li taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa
ulah sadele-delena ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ke orang pemajikan lamun orang mama sini sini duduk sini lamun orang lembur mah nyai kade nyai diuk di naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya tah cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobek tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali mah kos kitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakudak sakedeung sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na kusil panjenengan teu kanyahoan urang mah lain urang mah datang tamu dar ayo mah aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak bil mah kos kitu ye tawa lain urang gajaran kos kitu teh ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos kitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh
puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal wusul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tujal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atuh beuteng jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuh iyalah neangan burit caknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangan nya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 20 2 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali penting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang ngan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana piki aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh
jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas itu papih kitu keneh kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas, Kiai Kubang Izudin. Lamun urang Abah di dieu lamun urang Nakwim menang 10 derajat, engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh Sawalna naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh mah ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Lamun aya anu lembu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumaha nya bae geus. Nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa tilur ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran.
geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureunna aing mah neuk poe Kemis takos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah ieulah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make mah deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Dan samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab Qotis Sulamun Nairen 10 derajat malam Kemis kula deuk puasa poe Kemis lebaran poe Jumat sakitu bae temen guys tuh loba jasa tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hatena salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge hiji 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal waga ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waga ka Cilongok satungtung aing make duit bang aja bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngitan teu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia
cenah sok aju mantep sok aju yakin ka surga. Atuh aing teh yakin ka surga mah kumaha ngajakna. Aing teh yakin jasa bakal ka surga. Boh cenah sok amat. Aing dihareupeun sia mah aing sok-sok. Mun dihareupeun Allah aing teu. Ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan orang mengenal Allah datang ke hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu minta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya. Jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan kayak urang kapanggih di bulan Syawal kebenaran aya haul abah nu kebenaran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu urang malam Minggu malam 9. Jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu basalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa